geblek mitoha we ya ke ngajak kasih garanten si goblok teh nyawa anjing teh laja teh dipayu teu payu aing teh loba dibedokeun ti pasar mani keke maksa-maksa teh geblek mitoha teh koplok teh rarudat teuing kana huluna ge goblok teh rarudat anjing teh ke maksa Kamana minantu ya tau ngajakan ka segeranten sejak kahen teh ujang dan kieu aing. Kamana ngaleosna eta budak teh. Ngajedogna nya dipipir meureunna. Hei. Kunaon maneh? Kakak astagfirullahaladzim mak isukan kasagaranten mah panyaho lajana ge teu payu lieur aing meni maksa-maksa teuing Allahu akbar mak isukan kasagaranten mah tong maksa ayeuna geura lieur ka aingna ge aing kumahakeun geura maksa-maksa teuing Pokona mah mama hayang ka segeranten hayu ayeuna mumpung geus asar urang init. Da gablek mitoha mani maksa-maksa teuing geus puguh aing lajana teu payu teu dibeli ku banar dah heueuh aing nu janjina mah kamari da isukan ceuk aing ge kasagaranten teh mak rudet teuing puguh laja teu payu oge Kae mu mamane ka segeranten aing marek init ah. Deuleu itu nih kalkah maksa ini dor wae geus teu beunang dipikanya aku minantu mah gablek kolot kitu mah nyawa aing lieur laja teu payu-payu goblok teh maksa kudu kasagaranten nyawa aing teu gablek duit rarudet teuing naon si Aji lah aing teu naon rek naon Eta sia make jeung kukulutuk amuk-amukan dasar sia si teu make tajwid si teu boga alat si tararjo TV. Naon sia teh buladik? lah para rusing ek naon mitoha aing keukeung ngajak kasagaranten we ya kieu nyawa aing dilejokeun ku urang pasar duitna goblok teh Oh kadieu oh dengekeun heula yo. Haji Dengekeun heula sia teh. Yo dengekeun heula. Naon siapa sia jeung mitoha sia teh pas jeung mitoha jeung si Nek. Pas ya. Maksa kudu kasagaranten poe ayeuna da aing dasar geus janjina mah padahal mah aing lajana unu meuli goblok teh rudet mantap ge Jadi ayeuna kumaha sia? nya aing mah geus rudet ek balik aing mah antep nini da keukeuh maksa ini Aduh. Yo dengekeun Rabig Buladik. Sebenarnya mah aing teh aya tepikeun ka sia teh masalah teh mitoha sia teh eta ka sia ngagogorengna tukang lamun pu aing dibejakeun meureun si kek kitu anu goreng naon anjing piraku goblok inung aing mah bager eta teh haji ka aing ngebobodonya bager kumaha sia hareupeun sia mah hoak siga anu nyaah tukangeun sia apal eta sia sawah nu di dinya eta kokon kotek nunjuk aing sawah naon atuh dengekeun heula yo ceuk mitoha sia eta sawah eta moal diwariskeun ka pamajikan sia sawah eta ulah sok sia mah percaya we ka mitoha sia kitu nini rabi gitu nu baleg eta teh haji ngomongna teh sia ngomong naget paling najis nempo minantu cenah aing anu 5 minantu iwati ka sia cenah najisna geuleuhna astagfirullah maru kumaha sia goblokna aing gablek mitoha kitu Allahu akbar bentar gelap ku aing gitu mitoha kitu itu eta teh mitoha sia teh nah haji mitoha aing teh pot ngomong kitu yeuh dengekeun haji hayang naik korsel ka aing hayang martabak ka aing hayang naik omak banyu ka aing ek teu bangkawara kumaha gablek mitoha kitu ka aingna ka aing ngagogoreng haji tah sia mah dengekeun heula ye anu saapal aing ngomongna gen ek diperesna si Buladik mah cenah ngomong matakan mun percaya sia ka tang pareman dateng lamun percaya sia nyebutkeun lamun sia nya anjing matak mun percaya ieu mah sia yo ka aing anjing dikurang seri wae tang pareman dat cicing mun percaya sia ka aing waktu sia kamari laja sia teu ditarima ku bos ya mitoha sia hareupeun aing kot kitu anak-anak puas minantu bakar wara si minantu goreng adat si minantu godek si Buladik maru kumaha sia teh goblok katakan sia teh tah ulah percayaan teh ka mitoha teh nya tah kitu ayeuna teh sia mah dicoret sia mah tina buku warisan oge pamajikan sia wah puas tah leboh ku sia bener eta teh haji hooh goblok ku aing tepokeun gablek mitoha kitu mal dibere di martabak lipan setip lagi ku aing dibebet-bebet anjing tempokeun lipan setip hembody ku aing dipiceunan haji sumpah nang sina naik korsel diturunkeun ku aing ka tukang korsel sina murag ku aing memitoha kitu mari ngadukeun kitu anjing sugan teh baleg goblok teh
rudet pisan mitoha. Benar eta teh Haji. Geus we anjing mantau ge aing mainem. Rudet anjing mending kana molor aing lah. Benar kitu eta omongan si Haji teh. Tapi mungkin mitoha aing kot ka aing kotna gogoreng tapi heueuh da si Haji ayeuna orang terhormat. Tadi cek mitoha aing ka aing ek dicoret tina kakak itu ieu bahkan laja aing basa teu payu ge mau puas. Benar kitu ieu teh. Aing mana nu kudu dipercaya nya euy. Aduh, ieu mah mal bener ieu mah. Mitoha teh kudu diolok deui ieu bisi bener ka aing ngagogoreng. Kudu disusul ieu mah. Ma, dagoan ma. Ma.